duit ke jam sabaraha oke cenah ke jam 1 makanya itu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos aduh ampun gitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara kabumi akang itu Giri Harja di UNESCO nya di kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daek heug teu kajeun sepan cawe aneh-aneh we peuyeum putri nong-nong ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping kan nya dolah siling mah dulur kanya teh dulur ti mana sarua cucungik ge monyong jeung sia oh kumaha mun ngartieun moal pangna deukeut kitu oge dia mungkin teh ka seuri kitu keprok dia omongkeun teh ka seuri marukana ngabodor mun teh alah cenah hiburan aya nyong ah pogo we urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca matak deknya di lemur tara loba kasusah tara mikiran kasusah homo ari eueuhna beuh mah di masjid de cicing adan we aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon eta teh kesalahan adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees aing hudang-hudang poek aya juga aing magrib padahal pe hujaneun jauh cetrek kana pangeras suara aing teh dareuwas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ret kena jam ding-ding karek 4:30 atuh puguh nu ngabuburit teh buka kabeh geura pek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok aduh ampun aing alah homo zaman Asep Show mangeuning di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 6:30 teh deungeuna aya kolak di teh sacangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalajo Asep Show ngadaguan jam 6 ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak yo karelek waing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing harita percaya ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge
petak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal kasawarga mah dalang lalawara teuing sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tak bakal kasawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat goblok aing katipu sia mana sih ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain ya kali itu dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha di deuleuna sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong heeh caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan teh rungkaringka nih jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteung euy nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah mun eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pada anu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah aya mana nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngageduk didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang waya kieu mah geuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah ka nya da aing hayang nginum
sok cenah daguan kumaha dinya tadiuk dihanap ulah-hanap penting tangka kalapa bisi katinggang jeung luak liuk mana cenah bisi anu bogana goblok pan aing teh lolong heueuh yo terekel nu saurang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan jok koleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating nyeri mengihan maneh meureun sisi kiih teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikajawab wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer lain si kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh sugane aing teh panek diadu pelawak alah ampun cing lah kumaha teh kaul teh jadi eudeuh ngiga ini sagedeung kaul manehna mah boga angkatan udara ayeuna mah juragan Gatot Kaca nya bakat tingku bunga di lainnya itu duh ha pamere batar guru bieu euy duh nah jadi jangkung aing kana bener aduh atau baju aing gede teuing gitu pekekat kaul makanya alah ampun teuing aing lah aduh reueur alah jika bobotoh domanya alah nungtun doma geuning ai doma meleteng ke belah ditu teh diudag nih nya duh alah 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 ha ha bobotoh itu bobotoh eta Pak Haji Wilson alah aya deui euy bobotoh teh lamun doma diadu teh sukuna teh nyerona lapung tingkung dah tingkung beruak pang yang gitu aduh nya sagus itu nu kitu teh alah insya Allah ya ngilah sok ha sok karek galaman sagarti we ana baka jeung teu ngarti teh sok nah kumaha aing geuna moal bohong bari teu kan uang kewe sageus rupa oge ngadirgahayukeun pan meriahkeun 60 tahunna angkatan udara dirgahayu angkatan udara alah para runtene ya kasadayana Sadaya ngiring
memuncangan kena trotoar sastra jinga itu Gatot Kaca dek bajuang hayuk singkil urang bantuan bisa aya bancang pakewu saya alah ya doa nanti budak di berjuang tuna lampah takat serius disaluarin lawang selak matangkap ieu patih naga sakepu margi naga percona sosana bocos sabelah ditajong kujabang tutuka dina nalika di papangku kunaga persona itu kaayaan naga sakepu miwah sedanten ulah dia belatam tama parantos nuaran tangkakai maksud nama ilawang selak matang keprek ditotog ku kai nu gede ayo kumpul kurang ajar para dewa tidak anan mentawi dari hiji ngenakeun uing di pasukan orai sinuk ayeuna mah diangkat kabeh orai-orai nu maratih teh deuleu ular berbisa bongana widadari teh dibikeun wae dunungan uing raja uing ayeuna teh haregungan kapalaina ongkoh palai laksana Gusti Naga Persona Yol widadari Di Banten saya
kemoyang Anda ibarat kageba Anda kibar kageba Saestu tami lumayan pang dedeng mah ngiringan bingan Saestu tami lumayan pang dedeng ngiringan bingan ngeunah di ngabelekuk euy ulah lalawora alah ngeunah goblok pake tuluikeun atuh nikmat euy alah kira pek pecakan euy pecakan euy edeuk euy ulah lala orang ngeunaheun siapa lotot geus sia goblok ngabibita wae aing mah edek cing mecakan dina ngabelekukna tong dikenangannya euy geura sok ngeunaheun teh euy ngeunaheun teh geura sok mecakan aing ah wajarkeun dengan tiis goblok aduh nah euy cing pangenangan geura tunggu datang aing beri jara rempling kabeh kawas ka angkat tinjak sakitu kenang berebetan pakan lagi ya sia teh kenang tita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu disada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing oh bieu teh dikenangan goblok hah bieu teh dikenangan oh ayeuna bade sok sok ngeunaheun pisan eta kenang itu alah eta sinena kata-katana hadinya euy anu pasang alah hebat tukang kenang di mana itu euy ya ai kenang jempe siapa pajar di sada pajar keun teh sine cenah hahleuang anak geura pugu sine keur ngahuap
hebat euy eta nepi ka bisa sarengkak nanti uing di kenangan alah kakenangan aing iga ada kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wanyaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kenang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh Cangkuang dalam cangkul aja cama aduh urang mana teh kenang teh nah dah tadi kenangan maneh mah bingi gade hah maneh tadi kenangan bingi gade kudu sabaraha mere bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan diuk sia goblok ah diuk saha nu maot diuk sia di dinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon panyawatna aduh si goblok udah kekeh goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje ngomela-mela teuing aje gun bae tok dicengceri kanu maot da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalabu kiparna aje aduh karunya euy dulur euy bapana maot lain maot goblok sia diuk penyakit kanker aje gun bae tok dicengcerikeun ae moga-moga we tuang rama atuh mulih da ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna anjing tah gitu amin gitu anjing meureun serangan era ampun si eta da teh dieureunkeun mah terus kareng kenek si eta mah
jalan kabibur meser kupati abona Bapak jauh pamiwang surang Bandung sindang layang para patang samudaya kalepatan maknya Cikuray gunung Cikuray seperti semacam geli Mona paturay hate puyang Gunung Guntur Gunung Guntur jangan Ami pundur Ami pundur Sanes sejak kadang Sanes baik kutus sono Koredas tembok cadasna Enyi makan tun wasna Pita plakeun teu dibantun Nyanakeun wilujeng-lujeng kantun Malati mah disisip cai Kaapi ulah teh kali dianggo meyeman sentuh upami di atas langsung di bengketan awi-awi tali pamugi ulah rek lali meser kupati abonan deui ulang upat ka Angkot putra wayahna urang ayeuna kai nu geus diruntuh-runtuhkeun teh pot
potongan ciri-cuci dia tuluy tanggung totogeun we kana lawang sawarga dalila ceuing aing ngadaguan di dieu coba bekal beak ayo ingat ya nunya euy saha tuh kades muda dulu Desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya meureun bisa dibagi-bagi tenang Uing hayang nganggeuskeun masjid euy di maneh syukur atuh syukur kakirangna ini teh duh uing teh jadi panitia pangwangunan masjid naon anu kurang je kenteng can aya je bata can ngadeg atuh can ai keusik aya keusik mangan beulieun sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun ieu teh si goblok eta kamana we karep goblok iya anu make kedok agama aja ya jika na mobil make pangeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid itu ke kemanehna we sorangan tidur akan nungcut paingan siapa anakna kararempreng kabeh jeung nu mulus pentingnya boceng aing subuh ulah kitu sia alah itu dewa ka dieu itu dewa ka dieu dah sia kau geus datang itu dewa datang geus datang geuning widadarina ge diiket duaan widadarina gitu geuning manya sia widadari kitu datan dera tangga demang datan dera tangga demang lewo pakulingan rana kene irah ingkang prapta dewa naon ye Allah lain dewa lain dewa maya tukang sayur mah anjir aluh mun reg-reg kieu dulu kebeneran si aing dek ngaliwet itu tingali bawang beureumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy kanibal meureunnya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi Allah manusia aya tanu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah ki aki dianggap beruk kayak beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngareng-pereng abeh teh nyeri hate teuing atuh aing reka mana sampean Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona belah mana naga persona di mana teh naga sari teh naga persona ta eta
nanya kedunungan uing maksudnya naon pokoknya kaulah rek nepungan naga persona kaulah can angeus urusan jeung manehna aya urusan naon jeung dunungan aing pokoknya aya we yang nagih urun yang nagih jigana lamun dina domba mau reng-reng teh jelema kitu teh reng-reng adu penciteun unggul aduh ngaranna sampean Allah Cabang Tutuka anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari ayeuna dek malas pati kadaga persona Gusti naon tingali ieu aya makhluk Dewa aja anjir orai naon teh euy orai gibu orai lingas kitu naon maneh ngomong eta sin orai naon ieu orai welang do yo orai kisi teras kana tuh najis anjing dia tadi gaji saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca tadi Jabang Tutuka bieu Gatot Kaca bunyi da ieu mau 5 menit diganti ngaranna teh maksud kaulah hayang nepungan anu ngaran Naga Persona ieu kaulah patihna heula ieu Naga Sakepu sampean Naga Sakepu ya dek naon lamun keukeuh anjeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca Jabang Tutuka ngaranna teh Gatot Kaca Jabang Tutuka Rincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Syamsuddin satu teh goblok teh buah gelo nya jelema teu nu sia urang deui moal eleh daing oge aya eta anu tukang cepot Astra Jingga apun siapa yang sirikeun waya ya jadi we hebat aing pada loba keneh ameh dahu can kapapai pai mus lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung Pati Sakepu tidak gara-gara masih Haji Mulati tegah ya apakon wani marang aku rawani teh ngapaku lanang-lanang jawios atuh Gusti ayo kampung wakul gue Dewa Nitah Jeger sia ayo sawios juga ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beunyeur maka dibaheum setan ulah teungeun aing disebut beunyeur tong dihalangan ka cuman ulah antep tah si goblok cuman pisan sok atuh kanya sok agan tenggelan teh cuman hayang maju tah murid aing heulalanan
eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka Ayo cekena ajar wajah sia ayo wajah woi anjir awak dah tuas hey woi hebat dulu woi Allah modal sia aduh hiu Allah ayo Allah tuh ampun jabang cucu ka ampun Allah tuh ampun jabang cucu anjir nyoon eta euy budak nepi ka kicu si Ronaldo gitu-gitu teuing tatajongna dulu plug tak tang plus gol Roberto Carlos we gitu-gitu teh hebat dulu lah naon diamar ta euy boga pahlawan anu utama dulu bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engke oh Bagja cepot lah Bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara anjeunna kan lah naon reueus aing nah saya datang we anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi heeh keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngeunahkeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca sia hade tangaran Purabaya euy macam aing lamun boga anak dek ngaranna eta ya ngaran Cidewek mah halus wae euy ngalatengek jeung mutu aya kitu anu peget beuki nyatu ih si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih beureum ngalasai kayak gitu anu beureum bau cai goblok memang naing teh waduk ngalah tutut nah poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame geus aja aing goblok
Woi, tuh. Ngetrek kain. Wah, oi gede teuing lawan teh ieu. 17 ya. So, geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh. Mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu. Pohang jeung anjing lain mulak hiji. Woi, tah tuh, woi tah. Tuh, woi. Lain ngetrek ngetel liur euy. Marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya. Matak teh gebleg duit oge aing mah tukang ulin. Tah, we, pusat ya dia tuh. Ala anjing. Goblok ngajenggut. Sia. Aing teh deuleu. Tah, we, desak we itu, we. Aduh, we. Iya. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngunaheun kitu eta seuri. Wen nyesal ya kuy. Si goblok. Wen nyesal ya kuy. Anjing jadi euy. Tetulus seurina tetulus. Da nyeri anjing. Alah, weh, tak tersat. Tuh ya. Jorang sih mah. Lain jorang, goblok nyabakan tahun. Jorok sih mah. Porno aksi cece. Lain meni gede gitu, euy. Naon? Eta bobogaan meni gede gitu. Ya heuh anjing jadi urus. Kumaha teh ngurusna? Naon hayang gede kitu? Hayang mana gede? Hayang. Bener? Heeh. Apa teu kapal terbang? Nah, hayang gede taeun nanyakeun kapal terbang ieu teh. Oh, nyaho teu? Nyaho, syukur ya nyaho mah. Si goblok teh nyambung pisan. Hayang gede mah deuleu. Milu geus ka tentara naik kapal. Terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Maneh mah tong make parasit. Mawa we dudukuy maneh mah talian. Lain hayang gede hode heula tuh dongengna. Prosesna dengekeun heula hayang gede mah. Sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang. Bek ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Geus jadi ambekeun euy. Hebat ya jelema teh usikna lamun ambak mah kita kacapruk jurusna teh eueuh. Murkana aing nek kapancing urang. Sok sialah urang pahina-hina, urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patuh, si anjing, si kurang ajar, si bangsat. Si peget. Si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, indungna jeung bapana eta teh jurig jarian. Wah, mau ambak aing. Sok maneheun. Walila aing mah. Ade teh cindekeun naon? Banyarekan anjing lain logur. Kabina-bina teh sia kapancing ameuk.
cicing siapa kecoa goblok siapa Pajareka dari deungeur sok deui atuh sia siji ka karpet mulai jauh bawa beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung manehun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing ira teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah alah tong bulah dinya na tu anjing rada hadap anjing bulah dieu da eta alah goblok sia nu ngeunah aduh hatur nuhun kadi sia kadi hatur nuhun sia ngeunah aing menderita deuleu para dewa nepi ka ear we di luhur juragan Gatot Kaca tuh udah sakali neungeul 14 buta teh nu keok cek lajong neungeul teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh Gatot Kaca jangan apa wah jelema teh tuas deui wah ayo
Woi, yuk, woi. Wah. Yang nepi ka tengah dua kalian euy. Anaga nepi ka kitu-kitu teuing. Aduh, kan? Iya, kurang sisit. Nah, iya kulit kaki bubur. Kernaon bubur. Naon bubur teh? Gini ngungai isuk-isuk sok didagangkeun. Aya kerupuk. Eta mah bubur atuh. Oh, tos digentos. Aduh. Benang. Di mana? Jauh keneh. Sabaraha pengkolan ti dieu? Geus nepi acan. Oh jauh keneh. Di belah mana? Oh di ditu. Nah can nepi keneh geuning. Oh da aing cicing. Ya. Kena dekeng. Benang pala wargi. Di palih mana? Belah ditu. Tebih keneh. Hah? Jauh keneh? Nyaha jauh keneh? Di belah mana? Tebih keneh aye? Sah teh nu ngabedol. Tuh riwayat tulah. Setan nu peledag jangan hulu aing. Keuleuh teh si dawa laing. Aduh nuhun agan. Gaduh jago abdi ieu. Iya. Di kumaha namanya teh? Kepret. Ulan dikepret. Mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya. Basa ngepret bancet. Manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancet na dina luhur batu. Atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uning. Ali itu raja. Kabungah jeung kabagyaan Gusti Batara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Batara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Kumaha kuring? Lah. Ceuk si laing teh Raka Batara Semah katuran rawuh. Sok. Yai. Raka Bantara Batara Semah katuran rawuh kaula nun. Aduh, yai. Ieu teh kusaha kengengna yai. Ieu teh kaula nun kupun anak Gatot Kaca yai kaulan ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot
anu tiasa ngengengkeun ieu teh dan lanud Sulaiman kitu kaula nun bapa dan lanud ngahina wae saya teh maka aing teh naga persona naon ribut-ribut Nyai Supraba Widadari pada hajol atuh datang geus papageun ieu akang punten Gusti saha abdi di mana ieu kelanan tebih keneh sadaya kulan Gusti aduh naon Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti hop segera purna dewa bangsa hop segera purna dewa denderan nafsu gila-gila nafsi kakak gila-gila ya bener ngomong teh sumuhun pabala taklir pinang hurang kulan Gusti diamuk ku eta saurang hebat kulan Gusti haling ieu anu ngaran Jabang Tutuk Gatot Kaca rakap pinu gawe lah dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka rewas Aden bade awug naga persona lah tidak naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari sing harapan heula Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia cetrok naon cetrok anu dicetrok minggu tukang eta mah modar make hirup deui teu percayaeun keun bae teu dipercaya ku manehna oge mah matak jadi naon moal serba kapisang ngarengsikeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca cikan sok hayang nyawa si adu jejat gede itu mah gede agan maat alit syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing perjanten ka abdi ieu mun dituas naon teh jeung Noe deui pajarkeun teh Noe ajar maju wes aya jelema tuas teuing deuleu ieu aduh lain
eta jelema saurang tapi kaconer-coner teuing mun beunang ku aing da digayem teh si kurang ajar. Sakarepmu hakula dening. Ayo, pilih daging nipis dengan tulang renggang. Iya. Iya. Oh, iya. Aduh. Hidup jabang tutuk kakak hidup. Dewa-dewa nyaksian dulu itu. Jabang tutuka hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka. Sabab hidup geus bisa ngarengsehkeun pacokregan ucuy. Wah sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma di sawarga Maniloka. Ayo menang tanda penghargaan euy angkatan udara ieu teh sawarga bisa ngarengsehkeun pacokregan anu dipingpin gunaga percona sabalad-balad. Sakali jaya tetap jaya angkatan udara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Parantos rengseh ieu duh. Muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton we kulawarga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku akang saparakansa kalaya nuhun ka sadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja 3 permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun. Tak kitu rampung daud tutas pangandika kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang singotaka.